Cek cek jiwa lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun keluarga sadayana wilujeng tepang deui di Padaringan channel Simkuring Abah Owo di sarengan kurencangan Simkuring Mang Udin Medog damang. Saya. Alhamdulillah Kang Owo kumaha saeuleurna? Alhamdulillah aya hibar. Aya hibar pangdoa ti palawargi sadayana. Alhamdulillah. Saurna kamari konten teh aya rohang anyar gitu. Oh, rohang anyar kamari teh. Nu kamari mah ieu noong tetenong. Nah, eta mah tuangan hungkul. Tah anu ayeuna mah aya deui rohang anyar di Padaringan teh. Nyaeta maluruh lembur. Maluruh teh muruhan. Maluruh teh ieu na teh neangan nyukcruk gitu. Nyukcruk galur nu kapungkur. Tapak nu baheula. Eta. Maluruh lembur gitu aja. Ya maluruh lembur tapi urang bahas mah nu caket-caket we heula urang ngebahas kut ieu we dari Bandung we urang lembur urangnya gitu kan. Nu dicingan di pangancikan gitu nya. Laras. Di nu da sakieu Bandung tuh sakieu unikna atuh. Benten lah sareng kota-kota anu sejen, daerah anu sejen. Boh kabeh dituna ka Jakarta, ke Batawi eta benten pisan sareng Bandung. Bandung mah unik. Naon unik? Unik we panama. Oh, kan ayeuna bade dibahas. Kudu cenah penasaran heula. Ari Simkuring mah kan bergerak di bidang kreativitas gitu nya. Janten raos pisan. Habis Simkuring suka sumpingan semah di daerah sejen gitu. Jadi ninggal Bandung teh kota kreatif we. Eta salah sawiosna kan. Salah sawiosna eta kota kreatif. Da kreatif atau orang Bandung mah eta. Jadi sadayana aya di dinya salaresna mah. Salaresna mah kitu kieu lah urang lamun cicing di Bandung. Hayang neangan naon teh aya tempatna. Pamicek si cepot mah ulah wakanya wangkanu anggang. Nu deket geura deueusan. Nu caket gerak rakatan aya di dinya sebenarnya mah gitu di dieu lain di dinya di dieu ya eta nya raosna ieu linggih di Bandung gitu nya Kang Boya rezeki teh da urang kan teu tiasa milih pada lahirkeun teh hoyong di Uganda teu tiasa Borojol di ayeuna oge misalkan ayeuna urang Uganda ai kudu lahirna di ieu misalkan di Biak misalkan teh tiasa abis tiasa wae misalkan nuju tugas gitu atau nabi kumaha ya urang teu tiasa milih gitu teu tiasa request gitu ya bisa dipasianan alhamdulillah urang mohon jadi danget ayeuna maluruh lembur teh bade ngabahas naon ya dina danget ieu mah urang ngabahas nya eta keunikan kota Bandung. Di Bandung mah aya tempat-tempatna segala hal teh gitu. Pusatna lah nya. Sentra lah, aya sentrana gitu. Misalna hiji naon tah Kanggo nu caket di dinya tah. Oh, Cihamplas eta mah pusat jin. Angker gimana? Jin lancingan jin sanes jin dedemit eta mah sanes lancingan unggul meureunna. Ya salaresna mah mau sareng kaos sareng ieu rasukan lah nya. Rasukan mung anu ieuna anu janten ciri khasna kakoncarana eta jin da kapungkur mapan ieu teh aya Rambo jin, Kapal jin, Aladin jin. Wah, kamu nih orang ka Batman gitu, King Kong gitu. Iya pahlawan Sunda tuh ayahnya. Aya. Kabayan. Lain pahlawan namanya. Icon gue namanya. Kadang maskot. Tapi namanya Jin Kabayan merasa. Itulah ngembang tenda di IOG. Terus disesuaikan mohon. Pangsa pasar napang gitu. Oh Jin mah pusatna Ciamplas mah pusatna Jin, lancingan. Bahan jeans gitu. Bahanna dina denim jin. Eta Cihamplas. Rada ngageser ka ditu sakedik Jatayu. Di Jatayu aya naon tah? Di Jatayu mah sarupaning rongsokan, atanapi spare part under deal.
di Jatayu ente di Jatayu wae eta teh aya di sababaraha tempat misalkan di Jalan Astana Anyar. Eta Astana Anyar kan di Astana Anyar sepanjang Jalan Astana Anyar itu teh nu caket Tegalegana. Eta tong tukang rongsok, cari rongsok lah nya. Da eta barang bekas tapi wah seueur pisan. Nya pami urang na tiasa milarian mah ngertos barang gitu nya. Tiasa untung ageng dinya teh. Nya ngertos barang tuh ieu mah. Saya keneh gitu nya. Kono branded gitu kan. Misalkan orang milarian misalkan milarian ayeuna mik misalkan. Dirinya kok aya kadang-kadang da anu tilas-tilas oge ka sarare branded gitu. Tadi mundur deui ka Jatayu sim goreng Kang tos dirinya teh gentos ieu spakbor motor. Mohon. Itu kan suurnya ngogorantung gitu nya kios-kios. Sim goreng teh kadinya bade gentos spakbor kan ku pun raya teh di keureut tukang. Jadi mun hujan teh nya ngeceretan gitu. Pas itu teh nya ka Jatayu ieu bade gentos spakbor. Oke, pas deal langsung utama tinu kios sanes teh kalaluar. Langsung marukan eta jadi si goreng kompak luas diriung gitu di Jatayu teh. Tapi upami urang ninggal ieu nya tina perkembangan ekonomi anu muter di Jatayu eta luar biasa pisan sabetosna miliaran sih masa di internet. Atuh dahnya dina spare part. Dina kabeh ditu nama kan anu caket ka Ciroyom nama kan alat-alat tenda gitu urang alat camping kan didinya di. Tah geser deui ka dinya aya ieu grosiran jaket didinya. Mohon eta mah. Mohon. Gun ka sepatu hiking kan sepatu kanggo ieu ka gunung gitu. Sepatu debris mah puguheun. Debris derby mah. Debris eta nami derby. Luka tah. Abdi mah ya. Oke, tadi sanes orang dieu. Jatayu pusat owner deal, majeng deui kadinya caket Ciroyom teh nya alat-alat tenda nu kaditu nya. Mohon. Militer lah nya. Militer. Majeng deui kadinya aya grosiran belok kiri kadinya teh naon parapatan nya teh. Nyata grosiran jaket, kameja, lancingan gitu aja. Majeng ka ditu tadi Tegalega. Ke Tegalega teh. Tegalega mah loakan lah nya barang-barang bekas. Astana Anyarna sih. Astana Anyar mohon lah. Da Tegalega na mah biasana eta mah lapang anu minggona dianggo pasar minggon. Nah Astana Anyar. Mohon. Salajengna urang ngageser deui ti Tegalega teh ka palih dieu sakedik Sunia Raja. Tah upami urang milarian cat, urang milarian alat-alat bangunan, komplit di dinya mah Sunia Raja tah. Material nya? Ya sarupaning material lah, mung komplit timiti. Nya kaperyogian kanggo bangunan timiti kanggo kamar ibak, kanggo bangunanna, kanggo naon alat-alat oge komplit nya. Komplit. Dinu ieu dugikeun ka anu mutakhir kayaknya mohon tos ragaji mesin ka dieu nya komplit. Janten urang mah di Bandung mah atuh da hoyong naon teuing ka dinya, hoyong naon teuing ka dinya. Oh di dinya weh gitu kan. Benten lah jeung sareng dayeuh-dayeuh nu sejen lah. Rata-rata nyampur gitu ieu teh di dieu aya anu. Ini urang mah sepertos-tos di kotak-kotakeun gitu nya. Hoyong belanja deui ka dieu, belanja ka dieu gitu. Tah kitu. Sunia Raja tak kebelah dinya ge aya ka belah kirina teh. Aya Otista tah. Nah, Otista mah sepanjang jalan Otista upami memang di emperanna nama acuk-acuk gitunya. Tapi toko-tokona eta nyayogikeun anu hubunganna sareng tekstil. Kain. Kainnya sarupaning kain didinya wah lengkap timiti kain kanggo acuk dugikeun ka kanggo dekorasi aya di dinya. Anu meteran anu kiloan aya di dinya. Ieu sapotos cigon ewah deui lah gitulah. Tah gitu di eta di Otista mah. Kabeh ditunakeun anu bade dugi ka parapatan Jalan Sudirman. Eta mah aksesoris murangkali kayaning bondung, jepit, seueur lah eta sisir atau gitu. Tapi anggarnya gitu ngagrup gitu nya. Ngagunuk, ngagarunduk tah eta janten urang misalkan rek usaha naon nya ieu tah ieu. Aya tempatna di dieu. Gitu. Dan ieu hargana oge tah eta rada miring dia kang jalan deui.
upami jalan otis mah memang iya kan seuseurna mah kanggo tekstilnya. Syarat tim mimiti bahana dugikeun ka alat-alatna oge kabeh ditunakeun nyebrang Sudirman pan kenca katuhu eta teh ieu na teh anu ngical mesin jahit, ngareparasi mesin jahit, beras segala rupa alat-alat gitu. Sarupaning perkakas jahit lah nya benang mohon diteraskeun ka palih dituna oleh-oleh haji. Oleh-oleh haji jajar gitu. Oleh haji itu umpama misalkan da hari teka bujang misalkan urang umroh misalkan teka bujang nyanak oleh-oleh gitu. Oleh-oleh umroh kantor kadinya gitu. Tapi pami abi nu teu acan ka tanah suci kayaknya gitu balanya kadinya. Dibili ditaros tos haji teh acan. Kan oleh-oleh haji. Kan biasa di waler kan eta mah kanu mampu, abdi mah langkung ti mampu. Gitu jadi terus aya kapling-kaplingna komplit gitu. Komplit. Otista tah kaditu nanti kan Tegalega tadi ka Astana Anyar lah mohon kan. Teh muter kan ka Sunia Raja terus ka Otista ka Tegalega deui. Upami di Tegalega dilajengkeun deui ka terus ka ieu terus ka ditu teh ka Cibaduyut. Tah di Cibaduyut aya naon? Sepatu sepatu eta teh Cibaduyut teh kan mah kakoncara pisan pan dugeukeun ka saha wakil presiden kapungkur anu parantos ieu kan dugeukeun nganggo anu ngadu Cibaduyut kan kualitasna da terjamin eta SIM SIM kuringnya kan sok ngicalan kredita orang mana cing sok kredita Tasik apalan sok ngiridit pun bapak itu di Tasik pun ibu pun biang nyebatna pun biang menyaliram pun biang ngiriditan kamu sanes mah tuang ibu eta nyanak barang nanti di eta nya Cibaduyut pami kanggo sepatu gitu sepatu eta sepatu hunggo sapanjang jalan ieu teh Cibaduyut teh seueurna mah pan siga ieu deui na teh siga anu nya di kotak-kotakeun. Tapi pamininggal gitu kan so pedagang nate ngagrup gitu nya. Di dinya ge aya hiji mun urang mah pelajaran nu tiasa di sana mohon rezeki mah moal pahili. Jantan tong pasea pami misalkan tatanggi urang ngawarung tatanggi urang jual muka warung. Ya bener rezeki mah tos. Aduh Gusti langsung abi ieu ka jalan Citepus Pak. Kanggo ieu jalan Citepus tuh anu didinya mah hampir setiap ieu ngawarung. Cok mangga disobian hiji-hijina jalan anu hampir sadayana gang ieu mah gangnya warung sadayana rupi-rupi tapi akur we rezekina aya nya kedah kitu. Mohon Cibaduyut beras ka ditu teh aya deui tah ka dituna ka Cigondewa mah mong Cigondewa tadi terus rada kaulas tadi teh sami sareng di Otestia aya ieu bahan-bahan kain tamung langkung ageung Cigondewa mah. Simkuring sering langganan balanya ka dieu. Mohon. Gaji mirah, kadua abi makan simkuring mah masih alitannya masih mitemian bae. Dinya teh seueur barang sesa pabrik sesa ekspor mohon. Hargina mantep pisan Pak dinya. Mun da pangosna teh benten pisan sareng ieu sareng anu di toko lebih pisan mohon. Sareng deui di dinya mah kadang-kadang aya anu rijekan gitu kan. Lumayan eta rijekan. Misalkan bolong sakedi. Leres. Eta anu kitu mah langkung ti beubeut hargana. Eta mah sigana mah rada ngadapang gitu. Eta mah pangaos tetep palawargi misalkan anu abdi mah bade ngadamelan kururung misalkan ka Cigondewa. Leres. Ngadamelan acuk ngadamelan kaos Cigondewa bahana nyablona kasimkuring kakang eta mah tuh promosi teh saueuh badi dilelepkeun ka Cigondewa palih dituna topi mata kesebatna jalan topi hungkul sapanjang eta sarupaning totopian gitu angguan mastaka gitu krepus aya merenya aya eta lengkap lah eta oge rupi-rupi kan aya grosiran topi eta si topi-topina teh segala rupi eta misalkan anu tos dihias misalkan aya di sablon atau napi di kumaha begitu kan nu polos ge aya eta ka Cigondewa atau bade mentas ke kabupaten ya. Wih deh kada ieu deui.
Atuh da urang mah nya eta tadi di sisieun Otista aya nu sami sareng Cigonewa Gang Tamim. Nah eta Gang Tamim moho di Gang Tamim sami sareng Cigonewa. Sami sareng Cigonewa. Mong Gang Tamim mah teu saageng Cigonewa. Ya. Tapi lagi gang sagang gitu nya salit. Tapi kenca katuh eta teh nya itu kain hungkul gitu. Bahan-bahan lah istilahna seseueun nama. Salajengna misalkan naon deui? Caket tadinya. Cibadak. Nah. Cibadak naon? Kapungkur mah Cimol Cibadak teh nya. Nu gitu. Ngawitan Cimol teh ayana Cibadak kan Cimol teh tidak Cibadak Mall. Oh. Angguan bekas. Ari ayeuna mah ngalih ka Gede Bage. Magi di Cibadak teh eta teh salaresna mah sentra ATK. Alat tulis kantor. Alat tulis kantor. Buku. Pulpen, patlot. Penghapus jedar. Segala rupi Kak. Eta mah alat. Misalkan orang bade muka toko ieu toko buku misalkan katun kadinya leres Marirah Cibadak da tiasa grosiran oge hargana oge miring oge bersaing pisan leres lain namina ge sentra gitu nya mohon teh eta mah ATK hungkul deui mah geser deui nya rada nyebrang ti eta ABC umpamanya ABC mah sentra naon eta elektronik hungkul eta sim kuring kangtos meser ieu speaker aktif. Seueur meser ih. Alhamdulillah aya rezekina. Speaker aktif Pak. Leres di dinya ABC teh ieu. Dilajengkeun ka ditu misalkan ABC itu ngajengkeun kan ti ngawitan dugi ka kompor aya kompor gas dugi ka ieu elektronik mah TV jadinya mah tempatna we nya eta. Upami ti ABC eta mah belok ka kanan ka kiri mah kan ka ieu ka kenca mah ka ieu ka Sunia Raja deui tadi terus dibahas dilempengkeun ka Banceuy. Banceuy mah sentra ieu lampu hias di dinya mah Banceuy mah lampu gitu. Seueurna di lampu mobil ge aya teh. Nya belok. Nya rada belok ka kenca. Nya. Di dinya kan gerobak teh gitu. Eta mah onderdil ieu lah onderdil mobil tapi khusus lampuna gitu. Mohon seueur. Ade di Bandung aya nu kitu pangyarsa. Mohon teh dugikeun ka siga kitu tah. Leres. Tah kitu kanggo salajengna moal upami ngabahas Bandung ulah kalangkung ngabahas kuliner. Kuliner mah tuh. Bandung mah fashion sareng kuliner. Upami ngabahas Bandung teu ngabahas kuliner, eta mah angeun teu diuyahan, teu dipecinan, asa cimata. Soalna kieu Bandung mah kan istilahna aya Jalan Rio. Salian ti FO kan FO hungkul kan? Mauno. Oh iya, Mauno. FO Factory Outlet tungkul gitu kan. Jalan Riau tapi ayeuna mah kuliner. Jalan Riau teh katelahna Marta di mana? Marta di Nata. Bilih milari nun teu aya Jalan Riau bener. Katelahna oge Marta di Nata, Jalan Marta di Nata. Eta kapukur mah FO nya. FO Scarlett terus segala rupilah di dinya. Mun ayeuna rada ngageser karena kuliner. Sanes di dinya hungkul kuliner Bandung mah seueur pisan sentrana misalkan di mana deui cobi. Ieu sisieun gedung sate. Aya di Jalan Citarum geuning nya. Di caket Taman Lansia. Leres. Di dinya Gusti eta segala rupi katuangan. Cuanki asal seueur artosna gitu eta. Kayak eta kadua asal ageng patuangan. Segala beres. Tong pilihan lah jadi Bandung mah rugi. Leres. Mohon katuangan Bandung teh kan di Ropea teh tadi kan nya kan aya Cimol, Cilok, Cida, Cihamplas eta sarupaning ci. Nah, kayak dibahasnya. Nah, insyaallah oke. Nah, tidinya aya masih lurusan sareng tadi non Citarum, gedung sate, beh dinya na aya. Aya Cihapit mah kalebetna deh. Mohon. Bade ieu kan masih ngebahas tuangan tong maka ka Cihapit berarti nya. Naon deui di mana deui?
Punculut lah. Nah, punculut. Iya orang punculut ya wargi paling luhur. Kapunculut atuh amengan. Nah, sanes ieu sanes promo punculut da eta mah kapungkur mah kapunculut teh ngadon lari jogging sepor gitu kan. Tos dugi ka ditu tuang timbal. Aduh, asin sambal lalap, goreng hayam, kerupuk, bonteng lah gitu. Pami di bumina tos tatan sasarap biasana ka ditu rari teh di luhurna ngabandrek sareng ketan anu dipurulkan ku bubuk baterai. Wah, itu luar biasa lah pokoknya. Jadi punculut mah sentra kuliner utamina makanan Sundanya khas timbal. Cuman pami kapungkur mah kan dina Minggon hungkul. Ayeuna mah kumargi sarana prasarana jalan atau sae. Ayeuna mah pariwisata pan kadinya teh kan nya. Karaos kusim kuring wengi teh full rame. Raoseun atuh marak bakna kota Bandung teh kacingal di dinya mah. Aduh. Tuang ieu teh digigireun ka bogoh misalkan bebene pamepes hate kekasih aduh ka ditu kota Bandung anu tingkar teh lampu kota Bandung dunia teh sanuduaan eta padahal gigireun mitoha gitu. Tapi bade naros dari punculut teh aya kapanjangan eta teh Pak naon gitu. Aduh ka punculut mah artina punculut teh puncak salaresna mah ceuk bahasa Sunda ada mah gitu. Punculut teh puncak cium buleut itunya itu maksakan tapi ge cenah mohon punculut gitu tadi nu caket Gunung Sate kan tadi aya Citarum mohon naon tak kabelah ditu na ge Trunojoyo Trunojoyo oge eta Trunojoyo ge masih kene kuliner di daerah eta mah restoran seueur misalkan aya anu khasuna aya balak cerakan tadi dinya gitu nya. Eta sanes promo eta. Ini suka dipanggil cek dia syuting balak syuting padaringan di dia. Ya gitu. Eta kan cocok satema kan. Samohon. Bikin ka eta ge kan di balak cerakan mah buat ka ieu ge aksesoris na ge propertina ge wah. Kan tuangna ge ku piring besi. Sanes sangu. Lili gitu. Tah di Trunojoyo ge selain kuliner, aya fashion apa? Fashion lah, ican beres yeuh. Hiji deui kalangkung ieu teh. Naon? Kade ieu mah istilahna upami kuliner mah ulah hilap Jalan Braga. Oh. Jalan Braga sok sanaos. Jalan Braga mah benten segmena. Sok sanaos benten segmena tapi eta teh kiri kencak atuh teh aduh katuangan hungkulnya gitu. Eta mah was beureunya sih sebenarnya. Was. Ya anu abe di dinya mah nu rada-rada garinding oge deui gitu. Anu rada-rada nyingsat deui. Kadinya mah. Nya rada nyingsat kadinya. Aduh ngalangkung kadinya mah asa ka mana gitu teh. Asa lain di Bandung eta mah nya. Asa di mana itu di Jerman meureunnya di Berlin sigana nya. Aya eta no. Nya kanggo aranjeunna lah gitu nya. Eta segmena kadinya gitu. Lajeng karena naon deui misalkan Jalan Suci lah. Nah, sentra naon Jalan Suci? Sentra konveksi cenah pawargi sanes mengukur konveksi kaos lah nu ieu mah nya nu paling ieu mah kaos. Sok sanaos ayeuna mah nya kana bendera partai kana ieu naon. Tapi nu paling enjoy di Jalan Suci mah kaos. Pami ieu teh aya katalahna oge Jalan Suci teh jalan naon, Pak? Jalan Suci teh jalan aya da dijieuna teh kaos tadi gini kan Jalan Riau teh. Non. Jalan Riau teh Marta Dinata. Nah, Jalan Suci ge aya, Pak. Naon? Jalan teh Surapati. Aduh, berarti dilemparkan ke pamiarta. Jalan Surapati. Pilih di Google gitu Jalan Suci tekan Tawis gitu. Mohon. Jalan Surapati gitu. Jadi patokan nama ti Gunung Sate. Gunung Sate luruskeun kok. Lempeng ngalangkung ka ieu ka Pusdai. Tadi Pusdai itu terus dapat sentrana gitu. Terus anu sanesna deui di aya sentra boneka. Di eta mah di Pasteur di Babakan Jeruk.
Mohon terus. Babakan Jeruk eta sentra boneka hungkul gitu. Boneka sareng kantong-kantong bentukna boneka. Tinu alit tinu sakieu dugikeun sagede simkuring aya nya. Iya langkung ti saderek oge saya gitu. Didinya mah gitu. Abdi kantos ngadamel waktu promo di perusahaan ti payun simkuring damel. Eta back to school cenah. Ngadamel ieu teh bentukna teh siga SpongeBob lah gitu. Gitu didinya wah resep gitu nya sentra boneka ajang ede Cikapundung eta sentra eta mah Cikapundung mah elektronik tapi khusus elektronik teh seueur kana audio speaker makanya gitu kan langkung spesifiknya nah gitu aya nu gitu speaker aktif nu kan katoal nu kana ditu lah gitu tapi kantos mila ninggalkeun teh aya ngajajar speaker kanggo audio mobil mohon eta oge masih ada audio seseueur nama sanes memang keselapan oge lah nu ieu nu sanes tapi seseueur nama karena ieu kan salah satu acara mah kan sepeda hungkul geunya kan geserna ka rada ka tengahna Cikapundung mah eta audio atau speaker aktif gitu PCD aya deui teh ti eta teh rada upami naik ke lantai 2 eta teh aya di teh ayeuna kitu rada ieu mah rada enggal sih yen di Cikapundung teh aya sentrana barang antik. Nah, anu para wargi anu milarian barang-barang anu rada antik, anu rada heubeul, anu rada karamat, tak kadinya we ameng lah gitu. Terus. Di dinya mah nya dina pangaosna oge henteu aus teuing kan biasana barang antik mah kan ngicalna oge jebet tadi. Nya di Bandung mah asal ngertos barang. Seueur spot sama gitu. Can ieu na teh istilahna tempatnya teh biasa ditangkukeun di anu gitu tentu di setiap tempat aya tapi sentrana itu pangintennya kanggo samantau bisa bilih aya deui sentra anu sanesna walawargi ieu aya anu di dieu spot ieu di dieu mangga disarungsum wae dina kolom komentar tapi aya emut hiji naon di Jalan Cicadas Pak anu batasna teh rel mohon sentra ieu Pak alat-alat militer sami mohon eta sarupaning eta kapregan baju kaos gitu aya di sepatu ge aya mipir ka dinyana jalan naon eta teh nguliling ka nya teh kan rel kereta api ieu kan Jalan Cicadas mohon nah anu ka dieuna teh sepatu dunya teh kadinya teh aya ieu etalase sareng kursi eta jalan naon eta teh eta mah lebetna jalan ieu atuh lebetna ka Kosambi nya Kosambi tah ini caket Kosambi salah sama sanes jalan Kosambi na pisan sanes jalan Kosambi na pisan eta mung rada belok kursi geuningan kursi ieu kursi kantor kada itu undangan gitu nya kada itu undangan gitu kan terus di kabelah dinya teh aya deui sepeda tilas nya eta etalase ge aya etalase tah khusus deui Bandung tah pamirsa etalase ngojengeur tukang etalase sigana mah bade aya naon peryogi naon di Bandung aya asal urang uninga mah gitu nya raos lah di Bandung masuk mangga kan urban ka dieu gitu urbanisasi atuh tilalep Bandung teh bedol desa gitu tapi alhamdulillah cicing di Bandungnya Kang Wonya aduh raosin pisan segala gampil gitu sakitu mun Kang Wowo sapoe tadi ngeunaan kota Bandung anu sakieu unikna lah gitu dina Rohang Maluru Lembur nah selalu kapayun orang ngabahas wilayah-wilayah anu aya di Bandung gitu kan orang pedar di dina segmen anu sanes di Rohang Maluru Lembur atur nuhun anu parantos manco ti kawitan ugi kalekasan muga aya manfaatna atur nuhun Mang Udin bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.